berkah jeung teu berkahna kahirupan hiji jalma bisa dipantau kumaha kualitas salatna. Da punten jalma nu ngalaksanakeun salat 5 waktu mah dulur yakin jeung pasti karupa kasusah dina kahirupanna bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala, diganti ku kabarokahan, diganti ku katenangan batin. Survei membuktikan pidauh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsihi sholin yurfa'u anhu dikul is wa adzabul qabri wa yutihillahu kitabahu bi yaminihi wa yamuru 'ala silatikal barki wa yadkhulu jannata bi ghairi hisabi. Sing sajalma ngaraksa kana salat 5 waktu dipigawe eta salat kaya anana ngan syarat salatna kudu diilmuan, sebab teu saeutik jalma loba salat sosolatan keun kudu teu diterangkeun lah geus pada ngalalati kaya anana nya. Maka jalma nu ngaraksa kana salat 5 waktu yurfa'u anhu dikul es, dimuliakeun ku Allah ku 5 perkara, salah sahijina yurfa'u anhu dikul es, karupa kasusah dina kahirupanna bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala nya, diganti ku katenangan batin. Berarti lamun kahirupan urang hayang barok, hayang barokah usaha, hayang barokah perjalanan kahirupan, hayang barok, tong coba-coba ninggalkeun salat 5 waktu. Menerima ngomong hayang barokah, hayang barokah, hayang barokah, salakina daek salat, pamajikanna teu daek salat. Aya nu kitu bauul eta nu kaduru katimpung kaduru katimpung. Boga salaki salat tara, ngaji tara, usaha henteu, dahar gemul, ngopi beuki, waduh balik ka imah ibu ka pamajikan bawe cerewet koret kaya anana. Balik ka imah teh pan lulus kaya anana. Pak Haji Pendi Allahu akbar kicep oge 5 watt tapi ka imah asa ngagepluk eta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tas di mana we kerak balik? Teu molo hirup teh. Tuh tingali disik parem, beas beak budak gorel hayang jajan. Mang Dadang, Mang Dudung, Ce Elis, Ce Elah, Ce Ito, Ce Juju, Ce Lilis nagih ka dieu antri kos divaksin. Sabar, teh sabar ngomong sabar, memang sabar bisa sangu. Teu molo hirup teh kaya anana. Gusti nu agung. Teu ngawaro kakolot si bade teu ngawaro kakolot urang teh heueuh. Keur mah buah salaki teh kaceruk ka aun-aun ka koncara ka nyapria buuk jabrig awak jebrok suku jebrak. Tukang tarok, tukang gobok, tukang buka tali atrok, tukang culak colok liang orok. Ngaji tara, salat tara, usaha henteu, gahar gemul kaya anana. Asa ngajang jawing kana awak teh kaya anana. Teh sabar beungan dicekek urang. Wayaki gerak balik tas di mana? Ka wayaki gerak balik? Tas nguseup. Sok aya nu sok kana ruseup. Dengekeun Mang, dengekeun. Jelema purah nguseup moal maju-maju. Tuh maju mah teu gejebur. Tisuk melu kaya aneka sore nguseup peuting gapleh. Aya nu sok purah gapleh. Dengekeun Mang, dengekeun. Lamun di dieu anu sok aya nu sok purah gapleh kaya anana biasana sok purah gapleh paronok umurna. Atuh heuh tingali geura minantu jeung mitoha gapleh di posrona. Balap 5 dicekal ku minantuna dibebeutkeun ka mitohana modar saja. Geus teh nu agung. Tisuk melu mika sore heueuh nguseup peuting gapleh kaya anana. Teu molo hirup teh heueuh. Gusti nu agung. Teu ngawaro kakolot, cibade teu ngawaro kakolot urang mah loba nu hayangeun da urang teh mah hayangeun bade teh oge lumana hayangeun. Tah bade teh Kang Haji Pudoli hayangeun ka urang. Haji Peni tah bade teh hayangeun ka urang. Urang mah yakin dipelet ku akang teh dipelet lah. Teuing saing teu masa dipelet lah, dipelet urang mah yakin ku akang sok bade sok saneat ya ka Cisoka. Teuing aing ka Cisoka ka. Nah, sok yen saneat ka Cisoka ka Haji Udin. Pantesan urang setiap punya cangcut na leungit wae. Edan sia mah heueuh. Gusti nu agung. Kieu gerakangnya. Urang mah geus narimakeun ka ieu anak Kang. Heueuh meureun Gusti ngajodoh ka akang sanajan walau kana dipelet ka ieu anak. Umur akang teh sabaraha ayeuna teh Kang? Geus 47 tahun. Coba mikir Kang, tanyakeun tah. Tanyakeun ka ustad ka kiai lamun urang hirup cenah di alam dunia hayang barokah, rumah tangga hayang barokah, usaha hayang barokah, imah tani, imah kuli, imah bisnis, imah dagang, kayaan, kudu ada ibadah, aya salatan. Pan urang teh diciptakeun ku Allah yang ibadah menurut akang.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti nu agung Allahu akbar. Teh kos ustazah wae ngomong teh heueuh semua heueuh. Heuda urang mah perang halaman mah santen bari atuh dicaringin. Menang genep tahun meureun kayaanana. Menang heueuh buka salaki kayaanana. Gusti mun beungan cek ku urang. Sateuh naon deui kieu cenah Kang. Kudu daek salat, kudu daek ibadah. Umur akang geus 47 tahun. Tadi kolot bojong kasok ka pasar mawaran catan beuki kolot beuki ngaco mu salat acan. Batur paruasa bulan Ramadan tiba cacalahakan wudud ngopi di warung Cemumun. Geus deukeut kalabaran puasa kuda badan muning, puasa teh gadua badan gini. Kesel urang teh Kang kesel. Isukan pagi tuh coba akang lamun maot diuruskeun ku tatangga ku bari alim ulama. Sedengkeun akang salat tara ngaji tara kitu meureun akang teh maot digotong ya supkeun ka masjid ceu karpet teh Kang nembe dong Kang. Kesel urang teh Kang kesel. Isukan pagi itu akang disidang di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala akang bakal eleh kayaanana hak kewajiban akang teh maraban makan terutama ngelmuan wa ayu alimaha min ahkami thaharati wa min ahkami sholati ngajarkeun wudu anu bener ngajarkeun adus anu bener ngajarkeun hukum-hukum anu salat anu bener pan akang teh bobrong ngalaksanakeun kayaanana didakwa ku urang Kang akang bakal eleh teu ngawaro keberkahan kehidupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Usaha karasa meureun kaayaan kitu salah kieu salah kamari bisnis kaayaanana jeung camat menang duit kamari menang 10 juta alhamdulillah nomokan beak 25 juta kitu sote menang nginyeum di Haji Peni kaayaanana da budak duanana ngadarak conge tuh operasi kesel urang teh Kang kesel nu paling ngagebegna kumaha urang paling ngagebegna coba kumaha kamari urang ngaji ka Abah Haji Iim saur Abah Haji Im teh cenah kieu Kang anu disebut guer muhtarom teh guer muhtarom naon oi guer muhtarom teh lian hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah salah sahiji meureun Kang makhluk anu teu dimuliakeun ku Allah ranking kahiji teh Kang ternyata lain bagong saha akang nu bener teh heuh cenah Kang jelema nu digagan salat 5 waktu teh Kang leuwih nanti nimang bagong jadi meureun urang sesama yang bidang rumah tangga teh jeung akang teh kaya urang teh molor teh jeung bagong teh ulah kitu-kitu teuing ka aing maaf Kang lamun akang can daek salat lamun akang can daek haji tong molor jeung urang mah pentingna molor jeung kucing daripada jeung bagong digablokkeun eta pantong eta salakinna ngakulang mereka menang salakin ngakulang mereka menang dina hatena ngajerit marata langit ku ajak maratan mega pangrawit kaduan dirangkul aduh Gusti mangga besan kalau kalabat besan mangga sepanjang aing nyuhun hulu kagarak aing asa kabentar gelap kayana eta pamajikan aing menekan baru jeung ucing daripada jeung bagong ku tega satega aing tapi mun aya nyaah na pamajikan aing teh kayan ka aing mamatak-mamatahan heula geurekeun nyarekan teh ku sabab nyaah ka aing Gusti nu agung jelema nu niakeun salat 5 waktu teh leuwih hina timang bagong isukan aing bageto maot iruskeun ku tadang ku balai alim ulama bener isukan bageto aing disidang di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala bakal eleh bener sabab hak kewajiban aing teu nohonan kayaanana berkah kehidupan bakal diangkat ku Allah karasa ku aing kieu salah kitu salah katengan batin ku sabab ibadah salatan kudu kembali ka Allah kudu kembali ka Allah. Alhamdulillah dulur turun taufik jeung hidayah alhamdulillah wasilah di papatahan digengrekeun bahkan aya rahasia berang jeung petingna eta pamajikanana minta ka Allah turunkeun taufik jeung hidayah turunkeun taufik jeung hidayah turunkeun taufik jeung hidayah akhirna alhamdulillah turun taufik jeung hidayah pikeun eta salakina daek salat daek ngaji alhamdulillah ngan eta palebah poe Jumaah jam 11 lewat 1/4 geus aya di mana deui ceuk pamajikanana akang kunaon aya kieu geus aya di imah deui era seteu aing era rame di jalan ujrud salamu rame saja jagat pantasan cenah halodo pantasan halodo lain Jumaah
ku sabab tara biasa teh akang jumaah pan akang teh beureun kieu Kang naon sababna ya Allah beuni keneh hayu balik di jumaah deui sayangkeun maka karak jumaah sabab kabalikeun mingonan nya Kakang Haji Pudoli kieu cenah Kang saru Kang Haji Pudoli di mana-mana umat Kang di Rasul ninggalkeun salat Jumat 3 kali berturut-turut kalawan teu aya ruh sok dicap munafik hatena ku Allah Subhanahu wa taala mata kana hayu akang balik di jumaah atuh aing balik di jumaah ngan aing meta samping hiji deui jang naon Kang jang harudum saha terus itu terus aduh kayak perhatikan lah entong mohon Allahumma sholli wa sallim wa barik terus dongkap abuya nya tasir salit deui nya lain nangtung naon maksudna ngeprokan aing bisa nangtung aing punten terus ya terus kanggus sakitu bidau Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhaffid alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf sing sajalma ngaraksa kana salat 5 waktu mangka aya pikeun eta jalma bakal menang bukti nur cahaya ti Allah Subhanahu wa taala bahkan bakal salamet ka di poe kiamahna tapi sabalikna jalma anu teu ngaraksa kana salat 5 waktu maka eta jalma moal menang bukti moal menang nur moal menang cahaya bahkan bakal cilaka di poe kiamahna bahkan jalma anu teu ngaraksa kana salat 5 waktu ke di poe kiamahna bakal hiji keuna ge jeung si Korun jeung Firaun jeung si Haman jeung si Ubay bin Khalaf lain Ubay lain tapi Ubay bin Khalaf nya Bu Pak alhamdulillah turun taufik jeung hidayah ka eta lalaki alhamdulillah daek salat daek ngaji ngan geus diajam ku pamajikanana ketika ke 40 hiji poe ulah si 2 tahun 1 tahun kaayaanana istiqomah we 40 hiji poe salakina daek salat daek ngaji maka tetep rek mentah hampura kanu jadi salaki hitungan 10 poe 20 poe 30 poe 40 poe 40 hiji poe bertepatan poe Kemis malam Jumaah pamajikanna geus dangdan dibedak dilipon make susungitan meuni seksi we heueuh arek nyubakeun salakina geus ngadangka kos bakakak hayam kos bakakak hayam nepi ka imahna eta salakina bener mikin kencang eta ibadahna salakina penting tara ninggalkeun tahajud beurang tara ninggalkeun duha ngodoan salat teh ratusan rakaat ribuan rakaat ceuk bohong nama kayaanana nyeun Kemis tara tinggalkeun kayaan maca Quran ngadres tara tinggalkeun balik ka imahna 9:30 ba'da ayeuna naon nya ba'da maca Yasin ba'da maca manakib ba'da maca ratib gaya anana balik ka imahna singkat cerita we nepi we ka imahna Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang kalebat tadi kunci punten teh ngasa asa ngagaret teu para rugu pantakan berarti heulakeun heueuh Kang Haji Jamal ditilakeun Kang Haji Pudoli ditinggalkeun aing dipanorikeun jadi aing keung punten teh ningali lieur ieu teu rame da batur rame tadi ngajina punten abah punten nepi ka imahna Assalamualaikum Waalaikumsalam tadi kunci kalabat burang dibuka teh ucu bapak pun ngadeng kos bakakak hayam astagfirullahaladzim isaha uing Kang lilis lah itu bener itu heueuh maneh nya Kang mau digeulis jasa akang mah karak sadar gitu hiji duana gitu anak haji oleh gitu lah
Astagfirullah setik jenil deh. Bunga kacida kayana 2000 hiji kayan 1000 hiji boga pamajikan seperti maneh keur magelis coba solihah kayana loba nyeri ku aing loba disangsarakeun ku aing kayan tapi tetepe bertahan kayan mempertahankeun salaki anu sakieu baragaju jeung ayeuna naon jeung ayeuna teu cereugna henteu Kang alhamdulillah urang penting urang nyuhunkeun ka Allah turunkeun taufik hidayah turunkeun taufik hidayah turunkeun taufik hidayah Kang ayeuna alhamdulillah makbul diijabah salaki abdi teh ya Allah alhamdulillah geus jadi jelema deui geus jadi bagong daek salat daek ngaji Gusti alhamdulillah rabbil alamin Kang matakan penting ayeuna urang hayang bahagiakeun Akang geus atuh teh heueuh tong mewek cenah heueuh dik aku aya dulur tetangga baraya alim ulama nyaahun ka Kang heboh Kang wujud salam rame saja jagat malam aya naon aya salam ti Kang Haji Pudoli ti Kang Haji Jamal berenang ti anu sanesna ti Habib alhamdulillah malah Kang Haji Jamal mah tadi berenang nitipkeun rokok coklat 4 bungkus da karesep Akang nuhun bager nya Kang Haji Jamal mesti aku Kang lain ayeuna alim ulama wungkul dulu tatangga baraya Kang nyaahun ka Akang malah aya kabar gembira ti Abah jeung Umi beuni agul ayeuna mah minantu urang pangkasepna minantu urang pangpaguna minantu urang pangsolehna malah Abah mah ngomong kieu Kang pan di daerah ieu pasar kemis daerah naon eta teh nya Kang dah pan Abah teh boga tempat di dinya teh sawah 2 hektar tak cenah ceuk Abah anu 1 hektar kok pacul ku Akang sorangan edan sia mah isuna diwariskeun goblok ka aing henteu Kang piwarang dipacul Kang hampura urang nuju akhiratnya sing bersih sarua aing we hampura ka sia sing bersih urang bareng-bareng ge aing rumah sabodo hak kewajiban aing teh maraban makean terutama ngelmuan ka sia tapi aing teu mampu aing urang bareng-bareng kursus ka ustad ka kiai kumaha belajar wudu anu bener kumaha belajar anus anu bener kumaha belajar tata salat anu bener urang belajar sagurupana boh ilmu itu ilmu ieu kayaanana da loba kiai di Cilongok mah nya Kang kakak dia sakit digabrug eta salakina digalemohan ku pamajikanna bingah amar watasuta Kang dia sakit naon sete yang nyium Akang kamarikan urang melojeng ucing wae mah yang jeung Akang dicekel punuk salakina salakina biasa dicium teh ceuk salakina aing dikumahakeun ku sia cicing Kang pasrah bismillahirrahmanirrahim nawaitu ancapluka aing rek disapluk ku sia goblok cicing Kang pasrah aduh eta eta nu 3 kali ciumanna kat nyepot Kang Haji Jamal mereka nyepot eta Kang Haji Pudoli salakina walayah ya walayamut teu hirup teu bae teu hirup teu ngageter awakna astagfirullahaladzim kakarak aing saumur-umur dikecrokan ku majikan goblok ya Allah anugerah berkah ibadah aing berkah ibadah kakarak aing saumur-umur menikah kieu aing ngageter ya awak Gusti nu paranas diris jaah beres teh ka aing teh jaah nya Kang nyaah pisan lain sadaya cuam cium ka aing Akang teu gaul urang teh heuh di sampingnya ka Akang teh pan keur maktekeun ngaji saur Abah Haji Iim kamari urang keur ngaji saur Abah Haji Iim keur mingguanan kieu cenah Kang di mana-mana urang ayeuna nyungbakeun salaki nyambut salaki kalawan pelukan jeung ciuman kayaanana balik ngojek balik mawa angkot balik di sawah balik di kebon balik di kantor komo Akang balik ibadah balik ngaji peke urang teh disugmakeun dicium ku urang teh eta cenah Kang Gusti eta ganjaranana sakali nyium cenah Kang eta ganjaranana sadua jeung nyium Haji Ahmad edan sia sama besia ge pan aing ngaji heula cenah peutingna meureunna heuh lain Haji Ahmad si Hajar Aswad nya eta Kang Hajar Aswad saur teh cedang aya Hajar teh batu aya Aswad teh hideung jadi batu hideung da Akang mah pantes disebut Hajar Aswad oge naon hideung Pak ieu teh Hajar Aswad unggul
ini karena tengah seteja berenya cuam cium kain alhamdulillah Gusti anugerah ya Allah alhamdulillah nya akang haus badanana teu aya leueuteun Benten Enggus atuh tong rame teh naonnya Benten nya akang haus aing haus tumben eta aya susu sagala aya kopi sagala nya sedotanana mohon prakuek diulung dua anak alhamdulillah Kang Haji Pudoli anugerah ti Allah kaya anak ya Allah keur masanten Ciherang ayeuna geus jadi mau balik Ciherang kene bae da ai abah mah tadi dengan ci kopi Geus sakieu katampi kayana boh katampi pisan. Nya Kang, mangga Akang. Lain tumben nyuguhan cai ka salaki tanpa dipentah heula. Ih, Akang mah teu gaul. Kamari ngaji urang ka Kang Haji Jamal, ka Kang Haji Jamal bingonan kamari teh saur Kang Haji Jamal cenah kieu. Lamun urang nyuguhan cai ka salaki tanpa dipentah heula rek diinum teu diinum eta ganjaranana sarua jeung 3 kali tamat khotam Al-Qur'an. Tak isukan mah ece nu ngadenge pengasuara ece tak isukan mata suguhkeun cai teh tong kapalang jeung galon-galonna hese kosalaki teh aduh Kang daun Akang tadi ngaos Yasin atuh biasa malam Jumat mah yasiran ratiban manakiban bahagia Kang ya Allah Gusti Akang daun tapi ning uira 9:30 atuh pan aing teh rumasa bobolokot loba dosa kayaanana pan kamari ninganan Kang Haji Pudoli nerangkeun alamatus saadati cenah arbaatun nisyanul hasanatil madiyati wa dzikru dunubil madiyati wa nadharu ila mangkau qaupidin wa nadharu ila mangdunau pidunya tah pan akang teh loba dosa wa dzikru nya tah aing poho tadi jadi kudu eling cenah kana dosa-dosa nu geus kaliwat pan aing teh bobolokot loba ku dosa kayaanana istighfar heula aing teh tadi teh maca heula sholawat nariyah aing teh teh ngageder kayaan aing rumasa kain bobolokot ku dosa geus umur 47 48 tahun beuh aing teh dihitung-hitung teh nya Kang syukur atuh meuni bunga kacida ngarungunakeun ya Allah Gusti asa ngecelakannya nanti lain aya Akang sadar teh ayeuna malam naon malam Jumaah teh malam Jumaah malam Jumaah naon urang tingali ngeseksi pada saradengit tenang-dangdang naon budak geus talibra sare budak ke talibra sare geus biar obat tidur ku urang sprek geus diganti ku urang sprek geus diganti ku urang kuarna beureum geus disemprot ku urang make baygon bae mah cucunguk teh alhamdulillah ya Allah Gusti boga salah kita ngaji geus daek salat geus daek kayaanana getol ibadah ngan bego dipiara keneh teu ngarti kayaanana itu malam Jumaah naon lamun teu urang ningetkeun kana palilah kautamaan mana geus teu hayang ngomong kieu kerang dengekeun kamari teh urang teh ngaji ka Cilejet ka Abah Haji Iim saur aja Habaji Iim di mana-mana cenah hiji awewe nawaran ka salaki nah terutama ayeuna malam Jumaah ceuk urang teh kieu rek dipake teu dipake eta mah ceuk urang teh kieu Kang barade yeuh eta ganjarana cenah Kang sarua jeung ngalaksanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala mantakan teu awas punten Bapak engke mangisarahan ka pamajikan teh
gampang ibuna uang umroh yuk kita arek tapi punten dulur bingah eta awewe kayana salaki daek sholat salaki daek ngaji daek ibadah yakin ku kayaan karupa kasusahan karupan bakal diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala diganti ku kabarokah diganti ku katengan batin alhamdulillah ku kituna wa'mur ahlaka bis lain cenah Ustaz bareto sok kori sokan osok malah punten saya agul ku payung butut punten Habib pada tahun 2001 saya pernah menjuarai MTQ tingkat pertama nasional ngan eueuh nu nyahoeun tapi benar bareto punten Allahnya betapa indahnya tadi satu yang dibacakan kori pertama yaitu Kang Kiai Haji Badrus Salam, yang kedua Kiai Haji subhanallah Allahu Akbar, itu kori-kori terbaik nasional internasional. Allahu Akbar, bangga alhamdulillah dangeuna teh Kang Rajib mah nya Kang Rajib eta bismillah ke aduh menika make seni nya bismillahirrahmanirrahim Wadduha sakit wae mah udah komunikasi Kang Haji Muammarnya Kang Haji Muammar Habib Kang Haji Muammar pulhu ge sanapas Kang Haji Muammar mendingan pulhu Qul huwallahu ahadun illahus samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu amat. Tapi bareto osok Ustaz Kori osok punten simkuring punten. Ya, punten mungkin insyaallah ya di bulan Mulud nanti mungkin ya satrik simkuring tim bade ngawas di dieu Kang Haji Asep Mubarok. Waktu dulu simkuring sok dicacana ku mantena ya bagian kori hayang bisa kori teh Kang ulah salah diurus ora teh teu gampang digugurah ulah ngadahar kacang panjang bonteng atah jengkol atah peuteuy atah gorengan terus ayeuna kaburatan teu meunang ngahujun terus ulah ngadahar nu berminyak-minyak seperti kompor barang suka dari itu leg-leg gerak kompor kemana bener bareto eta pituah ti guru kayan kos heureuy tapi bener nyata buktina baik lamun maneh yang bisa kori rumuskeun lagu teh geura ku nanyakeun nanya oge korikeun inget tukang baso liwat teu boga duit di pasanten teu boga duit saperak-perak acan nya lar tukang baso suga naik bere nganyuk ditanya ku simkuring tukang baso ngananya na dikorikeun make lagu hijad dina seni baca Al-Quran aya disebut lagu hijad kieu ieu cengkokna lagu hijad ceuk simkuring punten Habib saguru sailmu tong silih ganggu ceuk simkuring kieu mangtungkeun baso poe ayana obai moal malik kun sabab tawaga tuil to eta kol-kolah kubro ya kol-kolah kubro eta meni ngabelak tok eta Habib tukang baso ngaliuk bari kieu teh bodoh cenah puting arek sare ngahalang heula ngarumuskeun lagu nahawan pasti nya Saihuna Al Mukarram Syekh Rajib hafal pisan pasti kayak asakan lagu nahawan
kieu cengkokna lagu nahawan lain nahawan kieu cengkokna mediana make Ida Royani Elvi Sukaisi jeung Roma Irama punten abah punten ingat jadi era ada kieu atuh dah nu pertama rame itu praku teu rame eta salahkeun mah Kang Haji Pudoli jeung Haji Jamal tadi rame jadi rame lamun aranjeunna serius pasti serius gitu punten make mediana eta ceung simpulna kieu wa idza rayani wa albisu kaisin wa ramma irama sekarang ada saingan baru Syekh Rajib aduh aing asupkeun kana ayat mana wae bisa contoh Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak yang bisa qori? Bapak yang bisa qori, ibu yang bisa qori hayang ibu. Lamun ibu yang bisa qori tak isukan minta duit ka salaki rek naon wae qorikeun ceuk ibu kieu. Bapakna minta duit rek ka pasar meuli bedak jeung lipen. Bapak hayang bisa qori jawab ku bapak ceuk bapak hampura ibuna bapak tegableg geus aing capek mudah-mudahan kebahagiaan berpihak ka urang sadayana amin wasilah penting ayeuna urang nilikeun rasa cinta mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilikeun rasa cinta mahabbah ka guru-guru urang nilikeun rasa cinta mahabbah nyaeta naon ka para jalmi jalim anu mulia para ulama para habaib penting ayeuna mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan pangkat saidun fid dunya saidun fil akhirah bahagia di dunia tur bahagia di akhiratna Allah subhanahu wa taala jeung deui ngajadikeun cukang lantaran wasilah penting ayeuna urang sadayana balik dihampura dosa ku Allah subhanahu wa taala. Hapunten terutama ka abah di dieu sebenarnya mah era kikieuan teh heeh. Ari ngaji pan mukabab nya ari mukabab kos mamatahan kiai heeh. Ari ngaji deres serius pan terkadang malolor kos heueuh ngadenaikeun ngaji ngartos bapak ngartos pak sugan teh tiku kudu muntil padahal kalayeng orai sugan teh tungku teh mikir padahal ngalah dia ngalai sebenarnya hitungan mubalik rek sipulan ngaji teh hayang serius didengekeun jer ngaji serius didengekeun ngan kitu lamun manggil mubalik komong manggil mubalik Kang Haji Jamal Kang Haji Pudoli da geus memang biasa geurna rame kaya anana der ngaji serius bubar terkadang mah manggil sim kuring gitu, manggil sim kuring. Nah, cenah manggil balik jauh-jauh di Sukabumi aing ngajina tiis nah kitu kos mingmanan. Kos ngaledek kitu teh heueuh. Tetapi mudah-mudahan sakitu ge aya bawaeunana saeutik oge amin manfaat barokah amin. Sim kuring alhamdulillah tiasa rumpaheun ka dieu kaya anana wasilah di ulam ku panitia ku keluarga besar Cilongok di dieu alhamdulillah. Mudah-mudahan walau kana kaya anana teu masanten satahun 2 tahun sabulan 2 bulan tapi sim kuring hoyong diangkeun janten murid abuya di dieu. Ya mudah-mudahan ngagaduhan ilmu saos salit kayaan mudah-mudahan ilmu sim kuring manfaat kum sadayana mudah-mudahan kunalikeun rasa cinta mahabbah urang ka guru urang sadayana terutama abuya anu parasun kantunkeun ti payun mudah-mudahan urang sadaya angkeun jantan muridna amin ya Allah ya rabbal
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب ciri umat tangkal sempurna di bedol kasawah ciri jalma loba syukurna getol ibadah ya Rabbi bil kamana jalan kamaja kadieu yeuh ka pali selatan kamana jalan ka surga kadieu yeuh ka pangaosan ya Rabbi bil Allahumma khtim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bi husnil khatimah Allahumma khtim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bi husnil khatimah Allahumma khtim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bi husnil khatimah khud masofa wa zaman qadar hapunten anu kasun hampura katada terutama ka para alim ulama di dieu bila bisi aya kata-kata nu teu merenah sumaramah kana bayah ngabentur kantur ngabelantarang-kantarang nyuhunkeun dihampunten ka sayeuna leres nanti Allah Subhanahu wa taala kakirangan kabodohan simpuring na ngawasna pamudah-mudahan digentos ku Allah ku kapatonahan amin ya Allah ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar khud masofa wa zaman qadar billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh